Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidu ghurril muhajjalin wa syafi'i lil muznibin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tusrihu biha sadri wa tuyassiru biha umuri wa tufassihu biha kalami wa tuhillu biha uqdatan min lisani yafqahu qawli wa tujammilu biha kalami bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wa tajribu wa tarinu biha juludahum wa qulubahum ila dzikrillah. Salli wa sallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله bihamsi karamati. Sabadana manjatkeun puji kami syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam mugia salamina diwuwuhkeun ka panutan alam. Junjunan urang sadaya kakasih Rabbul Alamin habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakula wargina para sahabatna, para tabi'in, itba'ut tabi'in. Tumugi ka urang sadaya, mugi-mugi salamina aya dina bimbingan hidayah ugi taufikna Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dipayun kahormatan kasangakeun ka para alimin ulama, para kiai, para ajengan. Mobil khusus kersana guru-guru urang sadaya anu nampak hadir. Doakeun ku urang mugi-mugi marantena teras aya dina kasehatan, panjang yuswa anu berkah, tambih-tambih ilmuna, mugi istiqamah dina ngati ngadidik ngabimbing ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kalintang dipihormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wargi hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Amin. Allahu akbar. Rahimakumullah teh mugi sadayana dipikanya dipika ridho ku Gusti Allah. Aya dieu dicimai. Mangasa kumaha biasa pada maklum pada uningan tausiah pangawasan simkuring sok jawali selaku berjamaah ibadah mau sholawat kamilah nariyah 11 wangsulan ulah ningali 11na tapi tinggal ieu anu hadir katinggal seueur ibu-ibu seueur bapak-bapak lumayan ibu-ibu ge aya anu di lantai pertama di lantai 2 tuh bedi pemirsa urangna 11 ge kalikeun jumlahkeun sareng jamaah nu hadir insyaallah dugi kana adadul mustajabah kana bilangan diijabah. Alhamdulillah. Amin be terus.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati shifa zahiran wa batinan wa qabulid du'a wa daf'il bala wa nasran ala al-a'da wa satran lil uyub wa ala niyatina biril walidain wa ala niyatina ta'ziman wa takriman bi maulidin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tahirin azma'in wa zuzan ila hadrati syekh imam al-alim al-allama al-qutb al-kabir Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Taji Abdul Ishaq sahibi salawatin nariyah radhiyallahu anhu. Syawlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Angkat pandangan. Doa suratil Fatihah nusalatinna bil khusus kaum orang sadaya nusani sami hadir mugi-mugi Allah taala manjangkeun yuswa urang sadayana bari aya dina kesehatan tur istiqamah betul ibadah. Moga-moga Allah taala ngapunten kana sagarupi dosa perdosa urang sadayana. Moga-moga Allah taala ngabagjakeun ka urang sadaya di dunia parat dugi ka akhirat. Moga-moga Allah taala ngamulyakeun ka urang sadayana di dunia parat dugi ka akhirat. Moga-moga Allah taala nyalametkeun ka urang sadayana di dunia parat dugi ka akhirat. Moga-moga kulawarga urang caroge bojo anak incu turunan urang sejanten kulawarga anu saleh salehah. Urang doa ka Allah taala moga-moga dina waktos nangke di mautan ku Allah sabada panjang yuswa. Mugi-mugi maut urang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Moga-moga ya sahibul bait Haji Herman sakulawargi. Moga-moga ku Allah dipaparinan kaberkahan yuswa, kaberkahan rezeki, kaberkahan pakasaban. Moga-moga ieu lemur cilipung dijaga diraksa ku Allah tina berbagai macam balai musibah bencana. Urang doa ka Allah taala moga-moga ieu negara Indonesia dipaparinan keamanan, ketentraman, keselamatan. Dijaga diraksa ku Allah taala ti jalma-jalma anu ngarongrong kana keamanan di negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sareng sadayana ngiring sadayana supados jumlahan kami saeur. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tahallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بفضل الصلاة التفريجية وبحق الصلاة التفريجية وبمنزلة الصلاة التفريجية ارفع قدرنا ويسر أمرنا واشرح صدرنا واستر عيوبنا وحسن مقاصدنا وصحح أجسادنا وقضي حاجاتنا يا من هو كافها يا عين صاد حاميم ألف لام ميم صاد بسر الحيبة والقدرة وبسر الجبروت والعظمة اجعلنا من عبادك المتقين وأهل طاعتك المحبين واعطنا علما نافعا ورزقا واسعا ومالا كثيرا وملكا عظيما وأولادا صالحا أبرارا وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك ونتشفع ونتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الخلق العظيم. إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حوائجنا تنقلkan mastakan sebatan pramaksadan mamaklikan ya Allah susah. Ya Allah ya qadiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafidha ala sunnati akramahullahu bi arba'i khisalin. Man ari saha jalma hafidha anu ngajaga ngaraksa ieu jalma sunnati kana amalan-amalan sunnah kami saur Nabi akramahullahu maka bakal ngamulyakeun ka eta jalma Gusti Allah bi arba'i karomatin ku opat kamulyaan. Bahasan dina siang ieu judulan nih aya bawaeun balik sesuai sareng hadis anu nemai. Saha mah anu ngajaga ngaraksakana sunnat-sunnat Nabi maka ku Allah eta jalma dimulyakeun ku opat perkara. Naon cenah judulna teh? Nu ngajaga sunnah Nabi dimulyakeun ku opat perkara. Naon judulna teh? Sing apa judulna? Sekali deui naon judulna teh? Atau ibu-ibu apal apa judulna eta nepi ka imah teh.
Ulah ditanya ku salah kita mamah naon dia bahasan mau teh biasa we. Da sok aya nu kitu jawaban teh ibu-ibu teh sok aya nu kitu. Kapan ece itu teh. Hari gitu mah apa judulna cek caroge teh mamah naon bieu bahasan teh bieu teh nerangkeun zaman nu ngajaga sunnah-sunnah Nabi dimuliakeun ku Allah ku opat perkara. Pan menang poin disalaki apa judulna ge. Cek caroge naon wae nu opat teh nyaut teuing poho deui cenah jawab lumayan sih. Ya. Apa itu acara mulu dan cenah geuning aja nganrangkeun sunnah-sunnah Nabi sing emut sadayana dauhan al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dina kitab Al-Hawi lil Fatawi bahwa ngagungkeun Nabi wa min alamati ta'zimin Nabi tina sawarehna minna min tabaidiyah sakumaha dina alfiyah ba'id wa bayyin wa taqi fil amkinah makna tabaidiyah mana sawareh tina sapalihna ciri-ciri ngagungkeun Nabi teh nyaeta midamal sunnah-sunnah Nabi nyeurkeun maca sholawat terus memperingati kelahiran Kangjeng Nabi muludan ngagungkeun Nabi amalan sunnah ge ngagungkeun Nabi matak aya sambungan ya jeung ieu bahasan ku sabab kitu eta ningsih Imas detik nyalikeun hadiah eta geus mulu sasari wae teh naon-naon atuh geus muludan di dieu eta singgaretol sunat-sunat sarerea nu tadina jarang qobliyah badiah geus muludan ieu sing getol qobliyah badiah nu tadina batur mah tahajud imah karerek eta unggal peuting patemalan jeung salakina cek salakina rebo cek dina kemis rebo kemis temal ka ti kamar anakna cek anakna tekor arek eta batur tahajud ayeuna mah sing daraek tahajud sabab ieu luar biasa jalma nu ngajaga amalan-amalan sunnah baheula ibu-ibu aya sahabat dina hadis Imam Tirmidzi namina eta sahabat Bilal bin Rabah ibu-ibu wauh ka Bilal bin Rabah heueuh sarua atuh da urang imang dina hadis eta nu ka upami pake hiya teh pamawuheun eta ka Bilal bin Rabah nya sahabat Bilal bin Rabah ibu-ibu kasurgana majuna Nabi jadi hadis Tirmidzi Nabi mah can ka surga sahabat Bilal bin Rabah gitu ka surga begitu di surga pernah kumasal Bilal Rasulullah SAW sahabat Bilal anjeun geus miheulaan kami ka surga kumasal Bilal sate acan abdi ka surga geus nguping senal abdi kotoplakna di surga anjeun amalan naon eta nepi ka kitu saur sahabat Bilal bin Rabah dina hadis riwayat Imam Tirmidzi kami di mana setiap beres ngalaksanakeun wudu kami teu pernah ninggalkeun 2 rakaat salat sunat syukril wudu nya akhirna kami aya izin pangheulana asup ka surga tina ngajaga 2 rakaat salat sunat syukril wudu ibu-ibu sok syukril wudu teu jauh ti nu sangkaan nah iyalah ngajaga sunnah pan sararea ge hayang eta ka surga ibu-ibu hayang ka surga atuh sugan ku syukril wudu babari ka surga jiga Bilal bin Rabah atawa atuh kumuludan sing nyaan muludan jiga apa haji hareman nyoan eta muludan ngubalik buat kaloba kieu sugan trek dibarengkeun geus lohor bu anjeun sabar menit ewang cing ditung salapan eta penceramah sing horeng ti subuh tadi muludanana ibu-ibu bu jam sabaraha dia oh disebut telat jam 10 ganti subuh sana cepat Herman tadi mulai dan anak Masya Allah tabarakallah sabab bungah ku lahir Nabi menang jaminan jaga dibungahkeun ku Nabi alhamdulillah tak sing barungahnya muludanna saur Nabi kitu man fariha bina farihna bihi ya hadis aya dina Abah Cilipung aya dina kitab Subulul Huda Warasad jilid kahiji man fariha bina farihna bihi sahaja manu bungah ku lahir kami maka kami rek ngabungahkeun ka eta jalma jaga dina poe kiamat matak ece mun muludan sing bungah lain ngahulang wae kitu mah kicep ditawaran cai kudu geureun cai kuat ka kitu eta naon
Sing bunga atuh mauludan mah. Ya. Rek dibungakeun ku Nabi, disapaatan ku Nabi. Ya ibu-ibu, dasar age yakin ieu nu ngariung hoyong ka surga. Atuh darenger jawabanna mah nu cerewet ge hayang ka surga teh jerona. Kira-kira ieu urang hayang ka surga rek kanalkeun amal nu mana? Cek ibu-ibu urang di mah tukang salat 5 waktu beunang dianelkeun eta salat nu inget ka ditu ka dieu. Ibu-ibu salat lohor, memeh lohor moekeun susu. Begitu salat lohor kakara meunang sarokaat guretek hujan. Ibu eta salat inget ka Allah, inget kana popoyan. Cek geus hujan deui. Makaning baju eta nu hideung keur isukan muludan saya tadi desa kahujanan keur salat eta. Beunang diandelkeun salat nu kitu. Isin. Isin ngandelkeun naon. Semua bisa sih nurutan ge. Saya eta kuat kabeh ngobeng-ngobeng nurutan moal bisa. Isin saya ngandelkeun aja. Cek ibu-ibu urang di mah tukang puasa beunang diandelkeun puasa urang nu ti jam 12 geus nyieun video. Saatnya membikin makanan untuk buka puasa. Dijieun status atuh sakcamatan apalagi puasa Senin Kemis. Beunang dianelkeun puasa kitu. Isin nganalkeun aja. Naon anelkeun. Ya ibu kupingkeun. Tong boro-boro kelas urang, tong boro-boro kelas kuring jelema doraka. Sekelas Abu Nawas mengakui abdi teh Gusti sanes ahli surga abdi teh ngan emung kudu kana neraka mah sapaatan Gusti sakelas Abu Nawas nyuhungkeun sapaat saha Kangjeng Nabi Muhammad atuh komo urang pan ku urang sok dibaca eta doa Abu Nawas lain ahli surga cek Abu Nawas eta dawan Abu Nawas Gusti abdi lain ahli ngan teu kiat abdi teh kudu ka mana mah kasauran Abu Nawas teu mampu asup ka surga komo urang pan ku urang sok dibacanya ilahilas firdausi ahla wala akwa alan naril jahim Gusti abdi sanes ahli kasawarga ai nyanyi tingali dirihen urang can kieu geus areureun atuh teu ngeunaheun kadengeun ge ai nyanyi tingali dirihen lamun dirihen geus kieu kakara eureun ieu mah can kieu geus areureun masih tau eta mah siap-siap tadi Gusti abdi sanes ahli kasawarga ngeunapun pan ikuti dirihen ngantek kiat pamikedah kana raka kenapa ikuti dirihen nyanyi eta mah cek urang Cilipung mun cek urang Betawi mah sanes kitu ibu-ibu cek urang Betawi mah Tuhan aye kagak pantes masuk suarga Betawi mah suarga iya Betawi ya mah Betawi itu identik dengan sebarang saudara ya Tuhan aye kagak pantes masuk suarga tapi aye kagak kuat masuk neraka Betawi
mun cek urang Jawa mah kana oh bajuhan cek Jawa mah kana oh Gusti kula boten pantas malebut suarga sebelum bejaan Jawa itu identik dengan oh berikan deh sarang saudara ya Gusti sasiri banget musik Gusti kula boten pantas malebut suar tapi kula boten kuat malebutna ya Sunda itu identik jeung A Betawi identik jeung Jawa identik jeung O mun ditah Sunda A nasairana teh jika di Sunda mah jaja di Jawa mah eta lain jaja jojo di Betawi mah jeje eta di urang eta Abah Haji Mohan di sawah sok aya manuk eta manuk kuntul di Sunda mah lamun di Jawa mah eta teh bangos isin ku Pak Haji Atep eta kuntal kontol itu naon ibu-ibu suka wae di Sunda mah kuntul di Jawa mah eta teh bangos teu isinen ku Abah Haji Mohan eta mane masih toh kuntal kontol gitu naon kuntul bangos kawan di Sunda mah mun aya temu sok mangga calik cek sakit mangga calik di Sunda mun di Jawa mangga linggis teh mangga colok sekarang kena sulak colok eta ibu Bang Haji Uus ibu-ibu kena sulak colok itu Esta sahabat Bilal bin Rabah pangpayuna asup ka surga ditaros ku Nabi kami dina hadis riwayat Imam Tirmidzi kami ngajaga kana 2 rakaat syukril wudu atuh kepaidahna opat saur Nabi man hafidha sunnati sahaja nu ngajaga kana sunnah kami ibu-ibunya geus muludan ising daraik sunnah atuh anu muakkad rawatib heula sing nyaan qobliyah badiah ulah kieu ai tahajud jeung duha teh ku getol qobliyah badiah tarara mun ningali darajat mah atuh utama keneh qobliyah badiah rawatib eta mah batan salat duha jeung tahajud eta mah hanya muakkad dungkul teu aya rawatiban tadi mana geus rapih rawatib qobliyah badiah atuh ibu ngeureuyeuh sing daek salat tahajud Ade di tahajud di keroyuh subuh kaberangan. Salat subuh jam 7 usolli faradu subha. Nabat subha eta subuh jeung duha cenah dihijikeun. Ah ieu eta subha saja. Jadi jalma nu ngajaga amalan-amalan sunnah ku Allah rek dimuliakeun sanjaran pangersa langkung teh. Adena eueuh sok geumpeur aya eta abdi mah. Ternyata geus mending balik bae tong balik eta. Sampai geumpeur ka. Eje badan sadaya doakeun sing sehat panjang usaha pangersa Haji Atep. Nu kahiji kauntungan ngajaga urang amalan sunnah nu kahiji hawar Nabi ya. Al mahabbatu fi qulubil bararah. Dipikat cinta ku jalma-jalma nu marulya. Tuti imas ka dieu ningalina tong ka jalan. Teu kaop aya nu ngaliwat ibu-ibu mau eta. Aya mobil narik ngali ka jalan sakadi eta masih tok sulang-sulang ka jalan. Anu kahiji kauntungan urang di mana ngajaga amalan-amalan sunnah nu kahiji al mahabbatu fi qulubil bararah dicintai ku jalmi-jalmi nu marulya. Lain amin gawean sing daek sunat amin bae terus eta. Ngagawean henteu nyamoan nepi ka mana wae ge. Ya. Bakal dipikat cinta ku jami-jami nu marulya.
para wali, para nabi, para syuhada, para solihin akan mencintai jalma nu ngajaga amalan-amalan sunnah. Ulah waka dicintai kuno marulia ibu-ibu. Urang wae mahabbah kanu soleh, ibu mahabbah ka para wali, bapak mahabbah ka jami-jami nu marulia geus batak salamet hirup. Yuhsyarul mar'u yaumal kiamati ma'aman ahabba. Jaga jama dikumpulkeun dina poe kiamah jeung nu dipikat cintana. Nyawa teuing itu nama teuing cinta teuing henteu ka urang. Asa urang cinta ka itu geus matak salamet. Komo lamun sabalikna, ayeuna mah itu nu mencintai urang. Bisa kumahaeun untungna eta ibu-ibu. Lamun urang dicintai ku jami-jami nu saroleh. Kakara urang cinta ka itu mah duka teuing. Lamun cek budak ora mah nu kitu teh bertepuk disada gitu moal eta. Moal eta. Atuh geus matak salamet. Omo lamun seug ayeuna urang dipikat cinta ku jami-jami nu saroleh. Ye ibu-ibu, Allah na wae ge cinta ka jalma anu ngajaga sunnah mah. Kacintaan Allah ka urang lain tina amalan fardu, tapi tina amalan sunat. Allah ngadau dina hadis qudsi, "Ma taqarrabul abdu bin nawafil illa ahbahullah." Sahaja manu taqarrub ka Allah, ibadah ka Allah bin nawafil ku amalan-amalan sunnah, illa ahbahullahu, kecuali bakal ngadatangkeun kacintaan Gusti Allah. Tah nu mata ngadatangkeun cinta Allah mah amalan-amalan sunnah. Ngan moal aya ganjaran sunnah mun teu daek wajib. Atuh wajib kan kieu ibu-ibu, mun jalma geus ngajaga kana amalan sunat, komo amalan naon? Wajib cacak-cacak nu sunat dijaga komo wajib. Ngan lamun geus lalawora amalan wajib, kari komo amalan naon? Sunnah. Allah teh cinta ka urang teh teu sabab amalan naon cenah? Sunnah. Urang contohkeun meh kaharti. Ai sunat teh paleueuwih tina ibadah urang. Lohor mah wajib pokok. Tah, aya leuwihna qobliyah ba'diyah paleueuwih. Ai ibu sok resep kanu leuwih. Ieu atuh tong boro-boro duit leuwih mah. Salaki ge aya daging paleueuwih ibu-ibu resep. Coba lamun lalaki eueuh daging paleueuwih eta. Kasep gagah ngan eueuh daging paleueuwih. Daek ibu lamun salaki gagah kasep ngan eueuh daging paleueuwih daek teu. Cek ibu untuk apa kasep dan gagah? Eueuh daging paleueuwih bisa kumutuk cek ibu eta. Tah, atuh paleueuwih ieu nu mata resep teh. Contoh urang contohkeun meh ka hartos. Abdi namut artos ka Pak Haji Herman 100.000. Atuh Abah Haji Mohan ge sarua. Contoh ieu mah. Atuh moal nginjem duit Bah Haji Mohan loba duit eta mah. Contoh ieu. Kau Pak Haji Herman di dia. Abdi mah dan namut 100.000 atuh mayar 100.000 we geus dileuwihan. Ari Abah Haji Mohan mah namut 100.000. Mayar 150. Saur Pak Haji Herman apa jebet di langkungan kamari abdi keur susah ditulungan. Ayeuna abdi aya rezeki gede, ieu mah sedekah bae abdi nganuhunkeun. Teu kasebut riba da ieu mah teu nyaratkeun saur Pak Haji Mohan. Atuh abdi mah mayar teh sabaraha ibu-ibu? 100. Da nginjeumna ge sabaraha? 100 teh pokokna wungkul. Abah Haji Mohan mah namut 100 disedekahan dileuwihan 50. Aya leuwih ti abdinya. Jawab ku ibu pertanyaannya sing jujur, tidak ada dusta di antara kita. Lam kira-kira Pak Haji Herman Sohibul Bait bakal perhatian ke abdi gede perhatian ke Pak Haji Mohan. Naon sababna? Tah geuning derenger aya leuwih eta. Terus hari teh aya pangabutuh deui jeung Pak Haji Mohan teh sarua. Abdi rek nginjem deui Pak Haji Mohan pada namut deui. Kira-kira nu bakal diheulakeun ku Pak Haji Herman abdi atau Pak Haji Mohan? Naon sababna? Tah aya leuwih geuning kaharti sadaya. Abdi mah lamun salat lohor we wungkul eueuh qobliyah eueuh ba'diyah. Tah eta teh dileuwihan. Ari Pak Haji Mohan mah salat lohor pokok 100.000 dibayar salat lohorna tah. Kok nu 50 na mah teh qobliyah ba'diyah aya leuwih. Tuh diperhatikeun pan. Jika kitu. Adan heula aya mah cek tadi Pak MC nepi ka asar eta.
Ya, ini geus adan, pan geus beres eta. Walar heula nu adan. Malik. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi ngajam salat asar dina jero waktosna karena Allah Ta'ala. Namun ada akhir sekedik madosa datos ngajam. Hiji naon cenah untungna urang ngajaga amalan sunat teh. Sing pukul ngirung kitu eta. Depi kacinta ku jama-jaman nu marul. Ya, bebokuat ka ngarirung gitu. Sareng suwing eta ada ngirung. Matak tutur ke Nabi sunah-sunah Nabi apikan ku urang. Naon sababna? Nabi mah ibu-ibu henteu midamel teu ngucapkeun naon wae perkara, teu midamel naon wae perkara sadayana wahyu ti Gusti Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa jeung teu nyarios Nabi anil hawa bijatina hawa nafsu, tapi nyarios Nabi in huwa illa wahyu yuha, sadayana ge ucapan Nabi pada melan Nabi mah wahyu ti Gusti Allah. Ka heureuy-heureuy Nabi mah bener bapak-bapak ibu-ibu, heureuйna Nabi mah leres wahyu ti Allah. Pan harita hiji jalmi sumping incuna ka Nabi, si hiji budak narios, ya Rasulullah kinten-kinten ari nini abdi engke ka surga moal. Sini nih hadir ka pangaosan jeung Kangjeng Rasul. Saur Kangjeng Rasul engke di surga mah moal aya nini. Eta di sini nih reuas nguping keterangan kitu. Ya ibu-ibu dua engke mau asup ka surganya. Hiji nu moal asup ka surga teh nini moal ka surga. Kadua nu moal asup ka surga teh rana. Moal asup ka surga eta. Pilujeng eta. Hiji nu ka surga teh saha? Ini geus moal ka surga. Kadua rana geus moal ka surga. Tong hayang ka surga. Mun geus reuwas eta rana geus reuwas. Atuh cek Allah dina Quran, faja'alnahunna abkara. Ngajadikeun kami ka ahli surga mah abkaron pirang-pirang parawan. Berarti ahli surga mah KBG parawan mata di surga mah moal aya rana, moal ini moal rana di surga mah. Tah Nabi heureuna wae ge leres. Ya, sabab wahyu ti Gusti Allah. Nabi mah ibu-ibu jauheun atuh nurutan Nabi mah. Nya. Nabi mah sampean tilas netepan sunat mutlak dugi ka bareuh sampean. Jauheun kitu mah. Ibu-ibu pernah bareuh sampean? Weh, pernah bareng sampean? Pernah pas dijali ke harita. Menurut salat urang mah. Nabi mah bareng sampean tilas naon tah? Tilas netepan. Jauh ka kitu mah. Atuh dinu tuang-tuang ya jauheun nurutan Nabi mah. Cek dina kitab Sama'il Muhammad anu keur diaos setiap malam Senin di simpang pan di tes acan tabligh akbar. Nabi mah tuang teh ku jarina teh 3. Mun ngahuap teh. Ibu-ibu urang dieu mun ngahuap ku sabaraha hiji? Ku akur jeung urang sarua eta kitu ibu-ibu. Lima ku hese eta rek nurutan Nabi. Tuangna geus teu kaudag atuh Nabi mah. Ya jauheun nepi ka kitu mah cik atuh qobliyah ba'diyah mata sing apik urang teh. Ya jauheun tuang jiga Nabi mah. Ya ibu-ibu, lamun urang geus nuturkeun sunnah-sunnah Nabi ti ayeuna, kege moal bakal pernah jeung Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Jawa aya ulama besar kamari ngantunkeun namina Kiai Thaifur Mawardi radhiyallahu taala anhu. Mantenna ahli mimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana pernah sareng Kiai Thaifur Mawardi yang diucapan nu kaluar tina lisanna naon?
kita ikuti Nabi. Bade tua ngariung, kita makannya ikuti Nabi. Bade calik, ikuti Nabi duduknya. Itulah ketoi Purmawardi. Maka kasebut ulama ahli mimpi dengan Nabi. Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang radhiyallahu taala anhu tos teu ka eta ngimpen penak sareng Nabi, bahkan yakdoh langsung bisa papayun-payun jeung Rasul. Naon sababna? Anjeunna geus nuturkeun ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ti ayeuna ku urang tuturkeun. Ya ibu-ibu ari ngaran nuturkeun mah, urang nuturkeun, anu nuturkeun mah cepat atau lambat pasti akan beramprok, bertemu deh. Mata tuturkeun Nabi. Tuturkeun ajaran Kanjeng Nabi. Nu nuturkeun mah cepat atau lambat pasti akan beramprok. Kamu naon beramprok? Ya. Tuh, yang mulia Habib Abdullah Malang geus nuturkeun Nabi pernah di alam dunia kene. Kayak itu ipur ungal wengi ngimpen penak jeung Nabi da geus nuturkeun ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong kudu jauh, tong kudu deukeut, nu jauh ge nuturkeun mah amprok ibu. Caroge ibu nyaba ka Indramayu, cek caroge mamah bapak mereka Indramayu ayeuna. Cek ibu mangakeun mama mah enjing nuturkeun. Angkat caroge mah ka Indramayu dinten ieu ibu enjing nuturkeun ka Indramayu. Kira-kira tepang moal jeung caroge di Indramayu. Tepang, naon sababna? Tuturkeun ajaran Nabi. Kajen deukeut aya teu nuturkeun mah penak moal. Ibu kata tangga cek ibu teh bapak mamah bade ngaya deula tatangi tidak mah nya mangga angkat ibu teh. Ari salaki mah cicing di imah teu nuturkeun. Kira-kira penak moal ibu jeung caroge di imah tetangga? Atuh moal matak supaya engke urang penak jeung Nabi di surga di barjah. Usahakeun ti ayeuna tuturkeun ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu nuturkeun mah cepat atau lambat pasti akan beramprok. Kamu beramprok. Balik kumaha urang. Ya, tuturkeun ajaran Nabi. Atuh jauheun tadi ge tuang leuit jeung Nabi jauh urang mah eta. Atuh daek-daek nih gawe sunat qobliyah ba'diyah. Komo witir sing deuyeuh. Man lam yutir falaisa minna. Jangan nutara salat witir lain ti golongan umat kami. Nauzubillahi min dzalik. Sing daraek tah witir geus muludan di dieu. Eta termasuk bagian tina ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Tuturkeun ta sunnah. Di ayeuna diajar. Nah. Atuh kabeh ge ibu-ibu lamun rek apik nuturkeun Nabi kanyiduh-nyiduh jeung jiga Nabi. Cek dina kitab Samailul Muhammad. Tiap malam Kamis di aos disimpang ieu kitabna dina kitab Samailul Muhammad eta cara ngaludah Nabi Allah Karim. Nabi mah salamina tara ngaludah ka payun, tara ngaludah ka katuhu. Sok ka mana ngaludahna? Ka kenca. Ieu rek nanya ka ibu-ibu nu ngariung di dieu. Ibu-ibu lamun rek ngaludah mikir teh ka mana nyiduh mah jadi ganjaran. Oh sok kitu tara. Tara. Kecrot-kecrot teh pan urang mah. Sedengkeun cek Nabi kade nyiduh teh ulah ka mana? Kapayun ulah ka katuhu ngamuliakeun belah katuhu kedah ka belah mana ka kenca mun di kenca aya mitoha mundur situ masito ka dicit kabina-bina aya urang cipal eta cilepung eta mitoha diciduhan si eta mah Allah Karim mundur atawa maju mangiduhan mitoha kabina-bina eta urang cilepung mitoha pateu diciduhan sugan itu manggihan nu kieu mundur sen ciduhan jeung mitohan naon teh mitoha diciduhan. Tuturkeun tah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji tah kauntungan apik dina amalan sunat teh bikat cinta ku jamin-jamin nu nawarul. Monya geus untung gede ibu-ibu. Allah ge cinta ka zaman nu ngajaga sunat mah. Tadi ge dibejakeun entong waka itu cinta ka urang. Urang cinta ka itu geus matak salamet hirup. Di poe kiamah dikumpulkeun teh lebih ka cinta. Elsa mau kemana Elsa? Mau kemana? Elsa mau kemana? Duduk. Mau pipis? Lain kali ngajinya pakai pempes ya.
Sok sari nurek nangtung. Mual itu mah karena bagikan koran ke diuk itu. Dua, kedua metere lah, namanya metere ngusan. Nu kadua, jalma nu ngajaga amalan-amalan sunnah saur Nabi al-haibatu fi qulubil fajarah. Nu kaduana di mana orang ngajaga amalan-amalan sunnah al-haibatu fi qulubil fajarah, dipikas segan, dipikas serab ku ahli-ahli doraka. Ya ahli maksiat teh, ahli dosa teh yang mayunan urang teh isin segan. Sementara ayeuna ibu-ibu ahli maksiat, ahli doraka, lamun panggih jeung urang segan atau ngajak doraka. Aku suruh bae segan teh. Sok urang buktikeun lamun bener segan. Cek nu babaturan urang teh besti ngajak ngomongkeun batur eraeun ku urang atawa kalah ka disambut ku urangna. Ah, curang ge garelona jelema teh. Berarti batur ngajak ngomong, urang ngajak ngomongkeun batur teh berarti batur teh segan ku urang. Naon sababna? Da urangna sok kalah kangiluan. Cek urang teh, urang teh kieu ibu-ibu ya. Batur ngajak ngomong cek batur teh ari si eta teh bener aya beritana kitu. Teuing teh hayang nyaho teh mah. Jeung teh nyaho di, jeung teh hayang nyaho geus dosa tong ngobrolkeun batur sagala. Kitu kuduna mah. Da urang mah lain kitu. Cek urang teh bener aya informasi eta itu. Oh sia kabeh ngadenge kumaha infona. Aya nu sok kitu? Bagaimana diuka itu? Allah Karim. Ibu-ibu eta betah mana? Ngupi ngadenge ngomongkeun batur jeung ngupikeun pangaosan betah mana? Ya tos nu beda betah pangaosan. Kurang buktikan mun bener betah pangaosan. Ibu geus pangaosan ayeuna ditenrangkeun 4 perkara kauntungan ngajaga amalan sunat. Nepi ka imah poho deui. Sok rajeun diteroskeun kana rencangan. Ya, cek urang oge. Kadenge weh tatangga migawe teu bener. Sok rajeun ditatanyakeun. Cek urang ge. Geningan cek urang teh ari teh apa teh nyaho kitu. Pane bijina si eta teh kambingan sogo meninggal itu nya saya teh kamari ge basa kajati gede panggih jeung urang kari bawacun jeung aku da nyangka saya da saya tah kitu teu teh nyangka urang saya mah kitu mah anu yang coba nyangka saya teh ngalamin kitu saya tah Allah Karim syarak ebrak sararea teu ngeunaheun ngan duaan mana ebrak lah sararea tepuk pramuka darah itu ditah gelo kurang ge kurang ge. Dua eta ketilu enam hektar angker dageun nya. Abdi jadwal ena pada asar diganeas gitu ibu-ibu teh. Nya bisi buriteun jam 4 itu pas mah jam 4:30 beres. Ibu salat asar ke suping pangarsa maha guru urang sadaya pangarsa abdi. Terus tepan ibuna raos Pak. Hati lu kauntungan ngajaga amalan-amalan sunnah atau syiatu fir rizqi diluaskeun dina rizkina. Tah nu matak hese hiji teh kedua migawe sunnah. Sejarah mencatat ibu bapak hadirin sadaya, orang-orang sukses ternyata pengamal amalan sunnah. Tuh di Jakarta nomor katilu pangbeungharna se-Indonesia sangarana Sandiago Salahuddin Uno. Buka sejarahna. Ternyata Sandiago Salahuddin Uno adalah pengamal sholat duha. Elsa duduk, Elsa. Duduk. Terus dia lihat sini, jangan lihat Elsa di sini, lihat Elsa. Sandiago Salahuddin Uno, ibu-ibu terkaya nomor 3 di Indonesia. Naon amalanana? Ternyata beliau adalah pengamal sholat duha setiap hari 8 rakaat. Buka di YouTube ge aya, di Google Map, di Google aya eta sejarah Sandiago Salahuddin Uno. Ternyata beliau tidak berani keluar rumah sebelum melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Dari dulu lebih ka ayeuna istiqomah. Tah, jangan ngajaga amalan sunnah. B.J. Habibie ibu can aya nu pinter jiga B.J. Habibie.
bisa nyieun kapal. Sejarah mencatat B.J. Habibie adalah pengamal puasa Senin Kemis. Hari Senin Kemis amalan naon? Tah sukses. Dibukaan sejarah-sejarah orang sukses. Ternyata beliau-beliau pengamal sunnah. Di Cigonewa aya jelema beunghar ngan teu bisa maca. Maca koran tibalik eta mah. Aslinya Ibu Haji Asep karana. Maca koran teh kudu kieu, ya kieu maca koran teh. Untung dibejaan ku Pak Haji Apip harita. Haji dibalik maca koran teh nyadennya tiga dibalik. Teu bisa maca. Tapi di Cigonewa Haji Asep pangbeunghar tah. Pos kain Cigonewa. Wajikana 4 Ibu. Hiji bojo, hiji mobil, hiji pila. Mun mobil ayeuna Alphard, 4 meuli teh hiji ewang. Bita ibu-ibu ngadeng kitu mah tah. Henteu mules ngadengin nyandung teh mules. Lamun nyandung teh kitu mules nya teh ibu-ibu. Mertuana Ustad Hariri Abdul Aziz ti bojo nu katilu. Kunaon eta Haji Asep sukses sirupna sakolana mah ngan nepi kelas 1 SD maca kitu bisa. Muka koran teh tibalik ibu-ibu. Ternyata ditanyakeun ka beliau, anjeunna ti budak teu pernah ninggalkeun duha, teu pernah ninggalkeun tahajud, teu pernah ninggalkeun puasa Senin Kemis, unggal poe sodaqoh. Amanat tinu jadi ramana. Ayeuna masyaallah tabarakallah, sukses. Ieulah eta kabeh amalan-amalan naon eta? Sunat. Jeung abdi mah Mang Haji Uus can pernah nguping nu kieu Mang Haji Uus, si eta sukses hirupna teh. Pantes werek sukses ge da si eta mah tukang ngajaga salat lohor. Eueuh kitu mah. Eueuh nya. Pantes we si eta mah sukses oge da tukang ngajaga dawam salat duha si eta mah. Pantes we si eta mah sukses ge da ngajaga kana salat tahajud. Eueuh nu kieu mah. Pantes si eta mah sukses ge da sok ngajaga salat isya. Eueuh nu kitu mah. Ya. B.J. Habibie pintar pengamal amalan sunnah. Iyalah nu ceuk Nabi atau syi'atu fir rizki, diluaskeun rizkina jalma nu ngajaga amalan-amalan sunnah. Tah sing ja geus muludan sing jaga amalan sunnah, sing daek qobliyah badiah, sing daek duha, sing daek tahajud, maka eta bakal diluaskeun rizkina ku Gusti Allah. Lain amin gawean sunat, amin we terus. Nah gawean henteu moal teu kaman. Nah, abdi ibu-ibu membaca buku sejarah orang-orang sukses. B.J. Habibie sukses. Beli buku biografi B.J. Habibie. Ternyata dari mulai SD B.J. Habibie pengamal saum sunat tidak pernah tinggal saum sunat Senin Kemis nepi ka wafat. Eureun teh bubuhan geus maot teh. Da meureun rek diteruskeun ge rek saur di mana jeung bukana Tuhan. Beli buku sejarah Sandiaga Salahuddin Uno, ternyata orang terkaya di Indonesia nomor 3. Amalan nama tibu budak teu ninggalkeun salat duha. Tah batur bi ka kituna istiqomah. Semoga Bilal bin Rabah masuk ke surga ngajaga 2 rakaat bahas sukril wudu. Ya. Dan banyak-banyak lagi orang yang sukses ternyata mereka itu pengamal amalan sunnah. Nu tadi teh sunat mah batak ngadatangkeun cintana Gusti. Ya ibu-ibu, entong waka dicintai ku Allah, tas sunat teh mata kadang datangkeun cinta Allah. Ulah waka dicintai ku Allah, ibu-ibu nama. Ibu-ibu dicintai ku caroge weh, bungah teh. Bunga, jabani anak saha itu teh. Ibu dicintai ku salaki atoh eta teh anak saha? Anak batur nu gedean saha? Batur nu ngurus, nu nyakolakeun, nu ngabiayaan yang bisa usaha. Batur geus bisa usaha panggih jeung ibu pruk kawin jeung ibu eta hasilna kabeh dibikeun ka ibu atau da teu kieu sugan ceuk mitoh urang teh neng da baheula teh nu capena mah mama hasilna mah urang setengah ewang bae jeung mama kitu henteu atuh henteu kabeh dibikeun eta teh dicintai ku saha caroge tong salaki teh nya ku salaki teh Allahu karim si eta ka salaki kuat kitu nya ieu tah. Obat. Nah, jadi awas balikan deui. Di mana jalma ngajaga amalan-amalan sunnah ku Allah dimuliakeun ku sabaraha perkara. Opat hiji dicintai ku jama-jama nu marulia. Kedua, segani orang-orang ahli maksiat. Katilu diluaskeun rezeki.
nuka opatna wasyiqqatu fiddin, kuat dina agamana. Kuat agama teh moal babari kepangaruhan. Ieu mah aya nu ngaku nabi urang tasik cecep ngiluan. Hararayang teh boga nabi ngaranna cecep. Tunggu naon atuh nabi cecep teh. Allahumma sholli ala cecep. Wa asyhadu anna cecep teu naon. Tapi da aya we nu ngiluan teh Pak Haji. Kan nabi nu ngaran cecep. Teu ieu jelema lemah agamana babari kapangaruhan. Mun hayang kuat agama jaga tah amalan-amalan sunnah. Engke urang nalika sakaratul maut pun nabi bakal hadir di tengah-tengah urang ngajaga iman Islam urang. Sabab urangna aya sambungan jeung nabi ku amalan sunnah teh keur nyambungkeun urang jeung saha? Jeung nabi cek bahasa kitab Ihya mah sambungan teh rabit ikatan batiniyah urang jeung nabi bakal tersambung. Di antarana keur nyambungkeun batiniyah urang jeung nabi teh kudua cek Imam Ghazali dina kitab Ihya. Hiji getol maca sholawat, kadua apik dina amalan sunnah tersambung jeung nabi. Ya ibu-ibu, aya tamang panjangna 200 kilo eta tamang. Ujungna dioyagkeun. Oyag moal ka ujungna. Oyag moal. Oyag make jeung moal segala da nyambung. Oyag moal. Oyag. Urang kajeun teuing jauh jeung nabi. Ari aya sambungan mah jeung nabi, aya masalah na hate urang oyag ka nabi lagi. Urang keur sakarat diganggu ku setan karena aya sambungan jeung nabi, tersambung jeung nabi, oyag ka nabi lagi, sumping nabi hadir ngahadiran sakaratul maut urang. Ai geus tersambung mah. Tong jauh-jauh ibu-ibu, ibu-ibu hate geus nyambung can jeung salaki. Atunya atos make jeung teu sakabina-bina we teh rumah tangga geus 40 tahun teu nyambung-nyambung jeung salaki mah. Sia mah nyambungna ka eta supir angkot. Heureuy masih tahu heureuy balotot ka urang segala eta. Heureuy eta mah. Angseun dirempuk ibu betul teh dia. Contoh kieu ibu-ibu contoh. Sarog-caroge ibu nyaba kaditu ka Walungan Urut. Apa Walungan Urut? Kalimantan. Ari kali teh Walungan, ai mantan teh urut. Jadi Kalimantan teh mun disunakeun mah Walungan Urut. Ibu nyaba caroge ibu nyaba ka Walungan Urut ke Kalimantan. Ai di Kalimantan teh teu damang. Kusabab teu aya HP da sinyal di Kalimantan teh. Ibu teh gelisah di dieu teh, manah teh sakitu teh. Cek ibu teh, moal aya nanaon kitu ka salaki di Kalimantan, ieu teh asa teu gararna inget we ka salaki. Soalnya kitu, tah eta teh cek ilmu tasawuf mah rabit ikatan batin urang jeung salaki. Ya. Ai isukna teh kakara mangisinya salaki teh bisa nga-WA, "Mamah doakeun bapak teh di Walungan Urut teh teu damang." Di Kalimantan teh teu damang cek ibu teh, "Paingan apa ieu mamah teu ngarareunah?" Hate, tah eta naon ngaranna? Ikatan batin. Geus nyambung berarti urang jeung saha? Tah sing bisa kitu teh jeung nabi. Begitu urang aya masalah, nabi apal. Begitu urang aya masalah, nabi apal. Tah sambungkeun urang jeung nabi, cek Imam Ghazali na ilmu tasawuf, alat nyambungkeun ka nabi, hiji sing loba amalan sunnah, kadua seueurkeun maca shalawat. Begitu urang menang masalah, goyah dina kehidupan, muncul bahasa Cilipung mah galau. Galau, tersambung langsung nabi apaleun, gelisahna urang, didinya lah datang nabi memberikan pertolongan jalan keluar tina masalah kehidupan urang. Opatah nu bakal dipasihkeun ku Allah keur jama nu ngajaga amalan sunnah. Hiji naon cenah? IPK cinta ku jama-jama nu mulia. Kedua, dipika segan ku jami-jami anu maksiat, ahli maksiat. Katilu, luas rizki. Kaopat, kuat agama. Kartos ibu-ibu banyak geus geus ka hati manaon deui da geus murid cara arasarnya cekap sakitu engke doa ku pangarsa maha guru urang sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.